اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Terjadi musibah yanati berbagai pelosok-pelosok. Orang doakeun dulur-dulur orang mudah-mudahan dipaparinan kasobaran ku Allah, dipaparinan kekuatan, diangkat berbagai musibah-musibahna. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Terjadi ayana gempa, ayana longsor, ayana banjir bandang, ayana tsunami, angin puting beliung, bima kasabat aidinas iku sababia Haji Pendi sok mawaan jablan. Ieu teh ulah diantep mantakan Haji Pendi osok mabok-mabokan. Haji Pendi main slot. Ulah diantep aya tatangga urang, dulur urang, baraya urang ieu ngundang bencana. Duh, masya Allah, ayana perzinahan geus ngajadi rahasia umum. Baheula mah di lembur nu jinah teh ya kaitung tuh si anu bin nu sok jinah, kuari mah nu kaitung nu teu jinah. Ayo kuari mah sabalik nah, ya Allah, masya Allah. Kuari mah hese nyaran nuhun teu zina teh hese kuari. Tuh Gusti masya Allah. Baheula mah anu tukang zina teh anu kadulu jawara jasa. Anu pohara atuh kal di lembur ge geus kasebut eta mah jawara. Bahasana ge tukang tarok, tukang bobok, tukang ji. Eta teh kan geus jadi bahasa teh, eta teh kan dinisbatkeun ka dinya eta teh. Gitu kan, tukang tarok, tukang bobok, tukang muka tali androk kan gitu kan. Eta teh kan dinisbatkeun ka jawara baheula. Duh Gusti, nu kuari mah nu make sorban hejo ge wayah jinah mah jinah bae. Gusti ayo masya Allah. Henteu hantang kuari mah nu disebut Ustad Supendi. Mantak disebut aya beepan ge. Gusti nu agung masya Allah pan ieu lah nu nyeun ngundang bencana. Mantakan yu urang kembali ke Allah Subhanahu. Angin milik Allah, gucai milik Allah, kabeh gunung-gunung milik Allah, lautan milik Allah. Maka yuk orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah anu bisa menghentikan berbagai musibah. Hanya Allah anu bisa menghentikan berbagai bencana-bencana. Maka ketika orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara bertobat, insya Allah diangkat berbagai bencana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, teu kudu silih tuding gari mah teu kudu. Eta si Supendi hese nya nama tukang moal jablay be teu kudu kitu.
eta si anu sok anu we teh kudu kitu urang masing-masing introspeksi diri urang kabeh boga dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tuh tingali para ambiya wal mursalin mah kahirupana timulai nyana mah lahir ke alam dunia datang ke akhir hayat teh ibadah we kabeh digunakeun teh be nulu haleh hiji tujang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala diteruskeun ku para wali-wali Allah. Duh masya Allah wali kabeh eta teh timulai Gujrat ke alam dunia teh turun terus be ila al akhiril hayat datang ke akhir hayat pakai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pan kontras ke jeung kahirupan Haji Pendi tuh geus pogoh keur ngora keur ngora mah pon pohar aja salin germo terus be datang ka kolot deuk iraha tobatna tuh ieu lah urang masya Allah mantakan geus barau taneuh Gusti Anu Agung masih popoharaan keneh be komo lamun urang guari ingat Gusti ngarora keneh geus aju muria aya nu teu muriang deui maot baheula keur kula leutik ieu salat Jumat teh ya nu Jumat anu umur 90 nu umur 100 tahun ieu loba nubatan masih sarolat Jumat marawa ketungkad beta tungkad teh sok ditunda be di sisi masjid kula sok iseng mah jadi rubuhkeun kabeh ku kula teh oh be ya Allah artina tamanggihan keneh nu 100 tahun nu umur 90 tahun kuari nyaran nu umur 90 tahun geus hese ulah nu 100 tahun masa sih geus hese gua masya Allah atuh baheula mah umuran sang Haji Pendi teh ya umur kakarakilah 70-an eta teh seger keneh kan baheula mah pan kuari mah Haji Pendi geus aki-aki boleh dicoba teh ieu lah masya Allah orang saliwatan hirup teh mantap eueuh deui urang maingan ngenyadarkeun awak urang masing-masing yuk urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala geus beja urang emang hirup di titahna jang ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun lain di alam dunia jang kahirupan sesenangan mah lain di dunia jang hirup hura-hura mah engke hirup nu asli mah di alam akhirat di kampung keabadian di sorga Allah Subhanahu wa taala mun ka sorga lamun ka sorga asli kahirupan di ditu di sorga tuh Kiai Podoli geus di sorga tuh Kiai Nur Sadar geus di sorga tuh Haji Sahmad Haji Sarbi masya Allah geus karumpul ke jeung guru urang masya Allah indah luar biasa bacanda geus 1000 tahun kakarak inget ari Haji Pendi ka mana tuh kunaon eta teh pan baheula di alam dunia naloba kasus Haji Pendi atuh taneuh batur dikorekaan we kunyana teh andahan disengketakeun teu boga taneuh jing hayang boga taneuh aya jing tah ya Allah riweuh hirup di alam dunia na balangsak jaga di alam akhiratna
nyen ngariweukeun hirup di dunia nyen ngariweukeun atuh di alam akhirat bualang sakna teu kira-kira naon kauntunganan. Ayo di dunia eueuh kauntungan, di alam akhirat eueuh kauntungan. Tuh masya Allah. Cak Haji Pendi tia eta sawah boga kaula. Nu aya di Haji Rusdi eta sawah boga kaula. Suratna ge aya. Aya saksina pen atuh aya. Tuh Sardi jeung Sardi. Padahal mah Haji Sardi bungeun nya jadi saksi bungeun. Tah. Atuh kan dipanggil eta teh saksi Haji Pendi. Cak Sarbi tia, ya saya menyaksikan bahwa itu sawah milik Supendi. Teu ngomong-ngomong kieu, saya menyaksikan itu Cak Haji Sarbi teh saya menyaksikan bahwa itu dulu sawah milik Supendi. Teu ngomongkeun sampai sekarang itu masih milik Supendi, teu ngomongkeun gitu. Saya menyaksikan dulu itu sawah milik Supendi. Tah eta dibere rokona ngan setengah bungkus doang. Wa anna law syahidat bimilkihi amsi cuman walam tata'arrad lil halam tusma, itu saksi tidak bisa diterima. Geus berarti di mana-mana saksi teu diterima ieu dakwaan Haji Pendi kudu ditolak mentah-mentah berarti. Tuh geus mun hayang ditarima kudu ngomongkeun kieu bahwa Cak Sarbi teh saya menyaksikan itu sawah dari dulu milik Supendi sampai sekarang enggak pernah lepas dari kepemilikan Supendi. Takut aya bahasa kos gitu. Atau ya saya tidak tahu bahwa itu sawah sudah lepas dari kepemilikan Supendi hatta yakulu walam yazul milkuhu hatta yakulu lana alamu muzilan lahu. Tak iya lamun ngomongkeun saya tidak tahu sudah lepas dari kepemilikan Haji Supendi kakarak itu bisa diterima. Ya Allah, mantakan mun merede duit ka saksi ulah sapotong-sapotong pen. Tah, nu loba engke abeh ka tengah ka soal ka narakana. Geus sakalian ngararebek ka neraka. Ih, Gusti nu agung. Cerik be Haji Rusdi. Kunaon dicerik bae atuh sawah keur digawean tiba heula ieu mah pan sawah kula andahan dipasang pelang ku Supendi. Ini sawah milik Supendi pan pihdekeun kula teh pokara luar biasa pannya nama eta teh geus make pengacara segala betul-betul. Didinya ayat tulisan lagi hubungi pengacara anu eta teh RT RW na dijelaskan jalan menuju neraka ya Allah Gusti eta teh Cak Samad, Cak Haji Samad dia jeung Pamuji kenapa nangis-nangis? Enggak usah, dari dulu saya tahu itu mah sawah kamu Rusdi itu karena saya tahu itu dari hasil warisan dari bapaknya. Atau eta teh kan aing nyaho waktu keur meulina. Tiba heula eta teh
akhirnya kan padu dordar di kakak hakiman saudara Haji Rusdi, saya punya saksi ayat tuh Bapak Mujiono dan Bapak Sahmat. Akhirnya pan ia tetap mempertahankan, saya menyaksikan bahwa itu sawah milik Bapak Haji Rusdi HS. Harus susah. Segala harus usaha, sentimen saya tak mah. Tuh, tak iya. Anu mantak Haji Samad kejeng pamuji berani jadi saksi lantaran make patokan memang ge nyana nyaho eta sawah hasil menang warisan tinu jadi bapana Haji Rusdi, atawa memang nyaho waktu keur meulina tiba heula tah eta make patokan eta. Ieu eueuh masalah wa tajuzu sahada bimilki al-an eta teh teu nanaon Haji Samad jeung pamuji jadi saksi ayeuna padahal make patokan istishaban 5 sabako, ieu make patokan pengetahuan ti baheula min irsin bahwa eta teh sawah memang hasil warisan ti jadi ti bapakna Rusdi atawa wasiroid memang nyaho baheula waktu menang meulina tah make patokan eta eueuh masalah. Ya Allah, sabenerna lamun marake hukum nunaheun ieu nyieun teu ngeunaan geus ieu teh ya geus samrawut sembrautnya sembraut terus begitu teu parugut jadi otomatis kan ngaracak talabrakan akhirna. Duh Masya Allah lamun orang kabrunai Haji Pendi mah tilu ka mana sih mah coba tuh orang ulin ka ditu ka Brunei. Ih ya Allah, moal aya nya nama di jalan teh mobil nu nyiap moal aya. Nyiap ka sisi ka gigi moal aya nama hayu be antri be. Jadi mobil teh ya ngaberes be di jalan teh ngajejer be geus moal aya nu suap siap. Tuh otomatis kan elemen kos kitu teh ya syariatna kan aman moal aya kecelakaan. Laju kendaraan teh ya kecepatanna diatur sekian. Masya Allah geus rapih ta eta teh ieu lain kendaraan doang dinaon bae ge ayo lamun lain hakna nya moal deui kitu. Atupan Haji Pendi mah geus urusan geus kitu. Tah ieu kan rapih luar biasa. Masya Allah. Baleunghar nagara nati ieu masyarakat kan baleunghar wara tapi nu tahfiz Qur'an loba. Tuh, ayo coba. Nyeuna mah ieu teh anak hiji minimal geus hiji imah hiji mobil. Hiji imah hiji mobil encan lahir can naon geus imahna geus disiapkeun mobilna geus disiapkeun ari Haji Pendi geus tareh pae can boga mobil-mobil acan geus urusan eta mah tapi kan eta teh jadi fitnah dunya teh jadi fitnah ih jojong bae ari ibadah bae ka Allah kan ngeunangeun luar biasa sanagara Brunei mall ngan hiji-hijina mall sanagara sakit tuh beungarna coba Haji Pendi lamun beungarna kos di Brunei unggal RT nyeun mall tanya terus be mantakan para luar biasa selalu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala tilok kadenge kan ku urang aya banjir tilok aya gempa tilok aya padahal daerah tersebut atau eta teh kan aya perkampungan di atas air artinya eta teh ieu mah di luhur-luhur cai terus tapi darah ramai ku naon ngautamakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu masjid baragus luar biasa rame nu ngeusina budaya berjamaahna rarapi terus kan ieu urang hayang kos kitu ngimpi urang teh
Masya Allah, Haji Pendi kakarak boga untung 1 juta bae geus teh hayang salat. Ayo coba mau kapan lagi? Nah, ieu sing ade. Cak Haji Pendi teh lamun aing boga duit dek mere ka masjid. Pan eta kan mantap luar biasa. Gideg malaikat teh ku mulia-mulia teuing eta Haji Pendi. Barang perak be boga duit. Boro-boro mere ka masjid ngaliekeun teu. Tuh, coba. Masya Allah. Cak Haji Pendi daripada dipakai ke masjid mengemangan ku aing mawarangda. Weh, bagus. Ji. Kan eta parah takos gitu kan parah luar biasa. Ya Allah, hai. Batur mah ulah-ulah ku diomongkeun ya. Ulah-ulah ku diomongkeun ngereteg doang di jero hate kereteg doang. Itek bi geus nya mah atuh geus dibikeun kereteg. Hayang mere ka masjid geus moal dibikeun ka masjid. Boga duit ieu teh 1 juta kereteg. Di hate teh 500 bikeun. 500.000 dibikeun. Kereteg dibikeun eta teh 1 juta atuh geus dibikeun 1 juta. Geus main kereteg teh kumaha anu ngretegkeunna ieu teh ku Gusti Allah. Kereteg bikeun sakean atuh bikeun geus eueuh ka hook. Ieu mah pan Haji Pendi mah ku diomongkeun ge jojong be patari-tari. Tah ieu jadi permasalahan. Masya Allah. Tah ieu batur mah geus datang ka kereteg. Tuh. Ieu mual terjadi lamun lain di kalangan jelema anu memang bawaana dermawan, anu bawaana barahan. Jadi ku Allah ieu jelema nu bawaan barahan teh ya ieulah dimaenkeun kereteg hayang anu teh nya geus moal nolak. Kunaon geus maenna geus kitu teh indah luar biasa. Kakarak ge aya nu mere duit atau menang keuntungan 10 juta kereteg be di hatena teh bikeun tah 10 juta ka Habib Rojak atuh bikeun. Amin. Ya Allah, thank you. Kereteg we HTT ye yang dibikeun ka Haji Samad atuh bikeun. Kereteg Haji ieu teh baheng mere ka Haji Rusdi atuh bikeun. Kereteg hayang mere ka Ki Pudoli atuh ya. Cak Haji Pendi ieu kereteg irah ka aing teh. Iya eueuh, ka Haji Pendi mah eueuh ngereteg gadeuh. Tah, awas. Moal bisa membohongi diri ieu teh. Haji Pendi keur mamawa motor, teh bepen, weh keren amat eta motor. Lah, ieu mah motor boga Haji Rusdi. Ikror takos kitu ngaranna ikror bahwa ieu motor nu dipake ku kaula boga Haji Rusdi. Tuh barang prak be ieu ku Haji Pendi terus be dipapake be terus ieu teh datang ke poe kiamat. Tah awas ketika didakwa Cak Haji Samad jeung Pamuji itu saya menyaksikan bahwa minggu kemarin Haji Pendi sudah ikrar bahwa itu motor milik Haji Rusdi. Walau syahidat bi ikrori amsi bil milki lahu ustudima itu bisa eta teh dilanjut ikrar kamari Haji Pendi bahwa ngomong eta motor boga Haji Rusdi maka eta bisa diterima artina bisa diteruskan wa ilam tusori bil milki wa ilam tu sore sanajan ieu teh yen teu ngomongkeun ayeuna
keur kamari eta ikrar tetep be ieu bisa dilanjut ku studi mah tuh walau aqamah bimilki dabatin wala yastahiqu waladan munfasilan. Haji Pendi keur mau kebo emangnya nama emang rada cocok ieu rada cocok ke jeung tukang ngangon kebo kebona kebo bika eta kebo bikang hiji doang di kandangan sorangan doang tapi aneh bisa reuneuh atau barang ditanya teh ieu ka kebobo ieu sia ieu reuneuh ku saha ceknya na kudunungan kula eta teh beres ieu Haji Pendi tah kunaon eta kebo teh ya ieu diaku lajuna ku Haji Rusdi bahwa eta kebo adalah milik kaula dengan saksi Bapak Sahmad dan Pamujiono. Bener berarti kan eta teh andahan ongkoh ya awas ongkoh eta kebo aya di Haji Pendi diaku ku Haji Rusdi boga saksi Haji Rusdi teh sedangkeun Haji ieu teh Haji Pamujiono teh boga saksi di mana-mana teh boga saksi berarti ieu teh eleh Haji Pendi geus ieu kebo berarti cokot ku Haji Rusdi tah sedengkeun geus aya anakan kumaha ta anakna ilu kacokotan teh walau aqamaha bimilki dabatin la yastahiqu waladan munfasilan ieu anak anu terpisah mah anu geus ngaburusut di luar teu kabawa ku Haji Rusdi berarti geus we teh mah boga Haji Pendi kumaha lamun nu di jero beuteung keneh lamun nu di jero beuteung mah wayastahikul hamla fil asoh eta mah bawa ku Haji Rusdi begitu burusut lahir kunaon rada mirip Haji Pendi walau aqamaha bimilki sajarotin lam yastahiqo samarotan maujudatan Haji Pendi boga tangkal kalapa horengnya nama ngaku doang ternyata ieu teh ya lajur ternyata boga Haji Rusdi cak Haji Rusdi teh apaen pan eta kunaon tangkal kalapa aing di pager cak Haji Pendi atuh boga aing ieu mah dordar parebut cak Haji Pendi tangkal kalapa boga Haji Pendi cak Haji Rusdi boga Haji Rusdi Haji Rusdi boga saksi tuh bahwa Pamujiono dan Haji Sahmad menyaksikan bahwa itu pohon kelapa milik saya sedangkan Haji Pendi mah teu boga saksi berarti di mana-mana teu boga saksi eta teh ieu Haji Pendi eleh cokot berarti tangkal kalapa tak ieu buah kalapa nu geus arayana kabawa kacokot atau ulah walau aqamaha bimilki sajaratin lam yastahiqo samarotan maujudatan eta buah kalapana mah ulah henteu kabawa teh buah kalapa nu aya kumaha lamun buah kalapa nu masih aya di jero mancung keneh lamun nu di jero mancung keneh mah ieu kabawa boga milik Haji Rusdi gitu jadi tapi buah kalapa nu geus aya di luar mah ieu teu nanaon ku Haji Pendi di ala nu dawegana di ala teu nanaon dawegana ngan enggeus sakitu be engke ka dituna ditanggowan be ieu dawegan ku geus beak ye engke nu di jero mancung ge bakal jadi dawegan deui atuh ulah tah mah tah ieu teh mulai dielehkeun Haji Pendi ieu tah buah kalapana nu geus aya boleh tapi nu di jero nama teu bisa milik Haji Rusdi walawis taro sayan wallahu a'lam bishawab.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sa'in. Geus nya eta. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarrah wallahu a'lamu bimuradihi. Wa ma ya'zubu lan oranana samar yagibu tegese samar rabbika saking pangeran ira mim misqalin opo saking saabot-aboti wazni tegese timbangan zarratin semut kang cilik asgori namlatin tegese cilik ke semut fil ardi ing dalam bumi wala pisama ilan ora ing dalam langit wala asgara min dzalika wala akbar lan ora kang leuwih cilik saking mangkono misqali dzarrah wala akbar lan ora kang leuwih gede illa fi kitabim mubin angin ing dalam kitab kang pertela bayinin tegese kang pertela wa Allahul mahfuzu utawi kitabin mubinin iku lauhul mahfuz masih ngalanjutkeun ayat anu kamari anu sababiah turuna ayat mengkritisi daripada tokoh-tokoh baik kalangan musyrikin maupun kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani anu berani ngajual belikeun hukum gampang ngaharamkeun kana barang ngahalalkeun kana barang nu penting wani piro eta kos kitu doang dibawa Haji Pendi dahar naon Haji Pendi terus sapi racikan leutik amat si kayangna dibawa ke restoran gede ditanya Haji Pendi hayang dahar naon goreng tauco atuh eueuh urang lembur sih dibawa ke restoran terus ubral obrol tia tah Haji Pendi ieu aya kadaharan eta tia jelas eta teh akan haram kadaharan eta teh jelas aya minuman eta teh akan haram jelas jasa aya obat eta teh haram lantaran eta bahan bakuna tina eta jelas tapi nya Haji Pendi omongkeun seunah halal tah dibere duit lantaran jelema berpengaruh Haji Pendi teh tek dibere duit 1 miliar maka ngomonglah saudara-saudara kagak apa-apa itu darurat itu kagak apa-apa halal gerapae Haji Pendi awas kita ngarana ngajual hukum terus gitu ngajual belikeun hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun demi kepentingan ieu teh harta atau demi kepentingan jabatan diancam Haji Pendi teh ku Haji Rusdi lamun teu ngahalalkeun eta copot sia jabatan sedengkeun Haji Pendi mah kuari teh keur luhur nya nama keur ucang-ucang tek besieun Haji Pendi dicopot jabatan atuh ngahalalkeun padahal jelas-jelas barang haram gerapaeh deui bae ya Allah ya Rabbi sing hade awas tah ieu teh baheula di golongan musyrikin aya onta
ontak tia jang persembahan karena arca-arca di iya Ka'bah Baitullah sampai begitu cepat untuk kurang arca-arca patung-patung tekurang ti 360 patung kersa memeh dihancurkan kersa memeh taklukna Mekah di tangan Islam di bawah kekuatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 8 Hijriah takluklah Mekah tanpa syarat tuh ieu mah heulanan memeh eta di Mekah ieu Ka'bah di luhur Ka'bah bahkan ieu tapekong gede tapekong embahna tama bujualna ge nongtot sagede peureut aya nu naik boda aya nu nyakel boda pun segala tah ja eta nya pangeran sanajan nyekelan bodem ge daju urang kadinya sugan di bodem ku pangeran henteu laju aya laler dirinya teh pan huluna botak teh pangeran teh teh huluna botak wang be aya laler dirinya sugannya na bisa nepak henteu jadi nyana ta pangeran nepak laler jang sorangan bae teu bisa atuh komo laler nempel di Haji Pendi tah geus mulai kan kapikiran met baheulana tah ieu 360 tapekong antara Ka'bah Baitullah sampai Bukit Sofa eta teh aya jang persembahana disengitan dipuja-puja kemudian eta disuguh make kadaharan jak amre tek bebubuahan segala naon disuguh di dinya teh nah termasuk aya lah binatang jang persembahan tapekong mawa naon eta ditungtung mawa onta jang mempersembahkeun ieu teh ieu ka tapekong mun cak urang mah diwakafkeun set dipersembahkeun eta teh ya engke aya di cirian nyaraho masyarakat diliarkeun beta mata ta eta onta anu geus dipersembahkeun ka tapekong teh ya ieu diharamkeun di dahar diharamkeun cai susuna dicokot bahkan dianggap ieu teh onta anu pinuh ku berkah mun imah kaasupan onta eta teh beuh untung asa kadatangan pangeran mun ngising di imah atoh luar biasa asa diisingan ku pangeran pan belon teu pikiran aya tai berkah cageun nanti tai si berkah ta ieu baheula datang ka jadi budaya nu sangat luar biasa di kalangan orang-orang musyrikin geus be di ieu teh bebeneran we eta teh dikeramatkeun mun di urang ge baheula geus moal sok aya mun ku bobule dikeramatkeun datang ke haram tambah di dahar kunaon geus boga jurig mah sere ulah aya nah ialah perubahan pan eta onta teh halal kunaon diomongkeun haram meunang ti mana hukum nu dipertanyakeun teh kan kieu ye hukum halal hukum haram deuk kadaharan naon bae deuk benda naon bae deuk binatang naon bae ieu haram ieu halal ieu binatang haram ieu binatang halal ieu kadaharan teh kadaharan halal ieu kadaharan haram ieu minuman halal ieu minuman haram ieu teh halal haram teh nang Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, dalil-dalil hadis junjunan, dalil-dalil ijma'ul ummah, dalil-dalil qiyas di masa baheula lagi kudu aya dalil lah keterangan ti para nabi-nabi, keterangan ti para kitab-kitab suci lamun halal halal mun haram haram geus halalna cak Allah haramna cak Allah Subhanahu wa taala halal teh lain cak organisasi Haji Pendi kunaon ari cak organisasi Haji Pendi halal ari dalil di Al-Qur'an haram bahaya Haji Pendi dirapae Kulhub
ji sesorangan teu beunang sing dewas halal jeung haram teh ya ieu kumaha cak Allah melalui dalil-dalil sesuai apakah dalam Al-Qur'an apa dalam hadis ijma'ul ulama atau qiyas jelas kakarat ieu halalna teh ya seubeuh urang langsung ieu teh ti Allah haramna langsung ti Allah sing ade masyaallah mantakan ku Allah dipertanyakeun junjunan kul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin bejakeun wahai junjunan kul tanyakeun jelaskeun ahbiruni coba beritakeun ma anzalallah naon anu diturunkeun ku Allah berupa rizki rizki tia umum heulanan endek bentuk binatang-binatang tah mirizkin dek bentuk makanan-makanan tah mirizkin dek bentuk minuman-minuman tah kemudian faja'altum minhu haraman wa halalan ieu haram ieu halal ieu haram ieu halal baheula di masa ieu teh jahiliyah aya onta nu disebut onta bahiro pan eta halal meleg-meleg kunaon diharamkeun aya onta saibah pan eta halal kunaon diharamkeun aya bangke pan eta haram bangke najis atau kunaon dihalalkeun dengan make pikiran logika heuy eta nang mencit pangeran make logika kotok dipencit ku urang seret paeh ya kan halal atau komo kotok paeh mah langsung dipencit ku pangeran pan eta bloon gitu etalah pikiran-pikiran orang-orang anu make ieu teh make logika na teu lempeng maka akhirna matwakeun bahwa bangkai itu adalah halal dengan dalil itu dipotong oleh Tuhan iya itu berbahaya gitu ya Allah rizki naon bae dihalalkeun diharamkeun sing hade ieu kudu ketentuan ti Allah subhanahu wa ta'ala lain ketentuan ti babatok Haji Pendi make babatok ngeunah amat ngahalalkeun lamun aya jelema nyeun hukum halal nyeun hukum haram cak pribadina sarua kejeung deuk nandingan pangeran kos kitu ngaranna ya Allah ya Rabbi lain boga pribadi hukum halal jeung haram lain boga organisasi hukum halal jeung haram lain boga nagara hukum halal ieu langsung nu ngahalalkeun jeung haramkeun Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala geus moal bisa kadobrak kunaon ieu teh awewe lain mahram dideleuna ieu haram jelas Al-Qur'an ngajelaskeun jelas hadis ngajelaskeun kumaha lamun dicekal atau komo teman komo kumaha lamun diletak bloon tak kuari dipatwakeun ku Haji Pendi bahwa di negara kita memegang perempuan yang bukan mahram itu boleh halal ji berarti kan iya Haji Pendi tia ngahalalkeun kana dula deuleu jeung cukal cekal ka awewe lain mahram ari sadengkeun Allah kan ngaharamkeun Haji Pendi ngahalalkeun ieu deuk bersaing jeung Allah berarti geura paeh deui bae atuh teu bisa lah halal cak Allah halal haram cak Allah haram anggeus seperti itu tuh
kuari cak Haji Pendi itu ya kieu nu mantak kukula dihalalkeun sebab ieu geus jadi adat kebiasaan, adat geus jadi adat kebiasaan. Pan adat ya al adah muakamun, al adat muhakam, adat ya bisa dijadikan hukum. Iya, maka lantaran kuari geus jadi adat dula deuleu ka awewe mahram halal dengan dalil al adat muhakamun geura paeh deui bae Haji Pen. Qaedah al adat muhakamun, qaedah arido umul ahkam laisa bikulli eta teh henteu sakabehna teu. Laisa bikulli amrin bal bi amrin laisa lahu nasun warad, tapi dina hiji perkara nu eueuh dalil nasna dina Quran eueuh, dina hadis eueuh, dina ijma'ul ummah eueuh, dina kias eueuh, kakarak pasangkeun qaedah eta sehingga qaedah al adab muhakamah teu bisa narajang kana nas moal bisa. Qaedah al adab muhakamah teu bisa narajang kana nas moal bisa. Eta mah jang enggon eueuh di ditu kakarak ieu. Arido umul ahkam. Jang narajang riba teu bisa. Riba mah geus nas. Haramna riba, ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah ngahalalkeun bentuk jual beli, haram bentuk peribaan. Kuari lantaran geus jadi adat, geus jadi budaya, geus saling rido birido, arido umul ahkam. Qaedah arido umul ahkam deuk narajang enas ngabentur dia bakalna. Kunaon riba dihalalkeun dengan dalil arido umul ahkam, berarti ieu qaedah deuk ngararajang Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, atuh geura paeh Kiai Haji Pendi. Tuh bisa sih ada awas. Ieu ngomongkeun halal haram, haram halal. Ieu kudu bener-bener menurut Allah Subhanahu wa taala. Ieu nas apa lain di Al-Qur'anana. Lamun geus nas panse bakalna. Lamun ieu barang teh ya geus makluman minadini bidururo. Lantaran ieu geus nasna jelas model salat adalah satu kewajiban anu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim, maka henteu diwajibkeun ku Haji Pendi harita keneh murtad bakalna. Ngahalalkeun barang anu haram, haramna anu geus makluman minadini bidururo, geus aya nas Al-Qur'anana model haram zina, model haramna ieu teh arak, jelas nas di Al-Quran dihalalkeun murtad harita keneh murtad sia diawas. Kecuali barang anu henteu nas anu masih diitilafkeun itu pun bisa asup kana pasek tuh sia diawas. Geus be urang teh tuturkeun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Mantakan ditantang ku Allah, kul bejakeun wahai cucuran ka majalema anu berani ngahalalkeun barang haram, ka jelema anu berani ngaharamkeun barang halal. Allahu atina lakum, apakah Allah geus memberikan izin? Artina kapanggih henteu dalilna, kudu puguh dalilna. Lamun deuk ngahalalkeun teh ya beuh masya Allah. Baheula mah arapik luar biasa. Urang bunga boga organisasi nu gede luar biasa, wadahna teger jeung sajabana. Ieu teh NU beuh didirikeun ageh ku Hadratus Syekh. Lain bantrak-bantrak ieu teh ku Kiai Hasbullah. Kiai eta teh berbagai teh tokoh-tokoh. Ketika aya masalah bahsul masail anu sangat luar biasa budaya di kalangan NU mah diunggal pasantren saenggeusna kitu tia terus dimuktamarkeun
tarurun kiai tek be kakarak ye dalilna dina Al-Qur'an kieu dina hadisna ye aya keteranganna tina ulama-ulama kitabna kitab ieu terus be kakarak disimpul ke kakarak dirinya tokohna ngomong ieu haram lantaran kieu dalilna jelas ieu halal kieu dalilna jelas itu pugu hanya penyambung lidah loh. Organisasi itu ieu mah nu ngomongna teh Gusti Allah tah melalui dalil-dalil eta ngeunaheun luar biasa ngeunaheun Masya Allah regreg jas tah kuari mah ieu Haji Pendi di NU keneh ngahalalkeun kunaon Haji Rusdi orang NU keneh ngaharamkeun jih atau eta mangkena ngadu pacok antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi tuh sing ada awas barang ditanya kunaon Haji Pendi istilah ulah loba omong tah iya heulanan yuk urang ngeunaeun terus urang alhamdulillah luar biasa boga organisasi Islam anu kuat jang penyambung lidah ka urang anu baron nu ngabongkar Quran kar hadis ngabongkar ijma'ul ummah ngabongkar kias jang ngomongkeun ieu halal teh jelas dalilna tuh di ditu dina Quran ieu teh haram jelas haramna tuh dalilna dina itu ulah ngirung Haji Pendi ngeunaeun ieu kami geus mah bodoh kuari Haji Pendina ngomongna rada-rada haram itu ribet itu kami itu jelas ini bodoh Masya Allah kudu jelas lamun cau-cau ulah ao deui au deui engke karena oe ngeunaheun ge mantakan Masya Allah yuk urang doakeun para organisasi Islam mudah-mudahan diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kajang nuntun urang ngeunaheun urang teh ya ketika ngomongkeun halal haram ieu jelas dalilna menurut Allah Subhanahu lain jang kepentingan pribadi ngomongkeun halal jeung haramna lain jang kepentingan organisasi ngomongkeun halal jeung haramna lain jang kepentingan negara halal jeung haramna ye lamun ngomongkeun halal haram jang kepentingan pribadi halal haram jang kepentingan organisasi halal haram jang kepentingan negara geura paeh Haji Pendi bakal Masya Allah hukum sing ada ieu teh mantakan dipertanyakan Allahu atina lakum Masya Allah tadi dia fizalika bitahlil wa tahrim alallahi taftarun apakah endek nyen dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah geus ngajelaskeun itu halal lantaran kepentingan pribadi lantaran kepentingan organisasi aku naon dihalalkeun cak Allah itu halal lantaran kepentingan pribadi atau organisasi atau negara ieu kemudian diharamkeun geura paeh sarua jeung nyaingan Allah pas kitu teh Gusti nu agung takdzibuna binisbati dzalik ilaihi mantakan kieu ku Allah dipertanyakeun teh Haji Pendi ulah wawaniana ulah mun halal teh halalna cak Allah Subhanahu wa taala nya Haji Pendi nya Haji Pendi mun haram ulah wawanianan ngomong haramna cak Gusti Allah Subhanahu wa taala make dalil maksudna ngomongkeun cak Allah halal cak Allah haram teh ya ngomong halal jeung haramna make dalilnya Haji Pendi gitu ana zopatu bilal iman ya nama lamun Haji Pendi ngomongkeun ieu teh halal padahal haram lantaran boga kepentingan pribadi ja ieu laju Haji Pendi kan di ampropan gede maka cak Haji Pendi saudara-saudara kagak apa-apa ini halal darurat lah itu halal nah ieu emang ente boga anggapan bakal paeh gitu Haji Pendi
sanajan kuari kan di amplopan ya Haji Fendi 1 miliar ngahalalkeun barang haram boga duit 1 miliar emang moal pae kan kan pae kan gitu kan ya eta kan engke lamun paeh teh kan engke Haji Fendi dihudangkeun deui kan percaya kan yakin kan bakal dihudangkeun deui tina paeh kan engke apakah boga anggapan ieu ngajual hukum nu tataina haram teh ya jadi halal make duit 1 miliar apa ngarasa moal disiksa eueuh iya nu dipertanyakan ku Gusti Allah wa wa'dul ladzina yaftaruna 'alal kadziba yaumal qiyamah. Ya Allah, apakah boga anggapan kelompok atau perorangan Haji Fendi anu nyieun kedustaan terhadap Allah yaumal qiyamah? Apa boga anggapan la yu'aqibu mual disiksa dengan ayana penjualan hukum? Nu halal diharamkan, nu halal dihalalkan. Ieu teh penjualan hukum. Apakah ngarasa moal disiksa di dalam akhirat? Coba. Ya Allah ya Rabbi. Ulah dianggap moal disiksa mantak tah di dieu jawabana la. Ulah boga pikiran bahwa tenang-tenang saja. Ulah boga anggapan dengan boga duit 1 miliar ngahalalkeun barang haram. Ulah boga anggapan ieu teh nyana tia tenang dalam jabatan ngahalalkeun barang haram atau melegalkan hukum-hukum. Ulah boga anggapan selamat di alam akhirat. Disiksa bakal. Malaikat jabaniyah geus siap bakal. Ini makanan buah ini Kiai Haji Fendi. Ini cak malaikat jabaniyah makanan gua ini. Dulu waktu hidup di dunianya ini yang mau nyaingin Tuhan. Kenapa berani menghalalkan barang yang haram yang sudah diharamkan oleh Allah? Kenapa berani dihalalkan? Ini Haji Fendi kan. Masya Allah. Lu boleh ditugas anu nyebut bloon teman. Anu boleh nyebut goblok gitu teh. Aya anu geus ngomongkeun geus ulah loba omong jajak bae. Macam-macam kan. Siksaan sing awas ingat urang kudu sadar sabaraha poe sih sabaraha taun sih ieu urang hirup di alam dunia. Gusti sanajan urang diberi umur panjang 100 tahun bahkan andai kata diberi umur panjang sampai 1000 tahun, apalah arti sebuah umur 1000 tahun dibanding kejeng jutaan miliaran tahun engke jaga di alam akhirat bermiliar-miliar tahun la nihayatalah abadal abidin wadah roda irin wa amadal amidin. Lamun urang kudu balangsak gara-gara hirup di urang teh kuari di dunia hirup urang tia ieu misalna sampai 70 tahun kemudian tina nu umur 70 tahun tia dipake nanggahan ke Allah dipake nangtang ka Gusti Allah sehingga terjadi ketika paeh ieu hirup teh disiksa kebal ratusan tahun ribuan tahun jutaan tahun bahkan miliaran tahun. Coba rugi amat hirup sakedeung di dunia ngahina ka umat Islam, ngahina ka umat Islam, nganggap remeh ka umat Islam, paeh sangsara jutaan tahun, rugi amat. Kebalikan, untung amat jelema nu dibere umur 50 tahun, 60, 70 sampai kolotna 100 tahun. Kemudian ibadah salamat engke di alam akhirat. Ya Allah, dengan modal diberi umur ku Allah 70, 80 sampai 100 tahun, ieu diberi senang ke jaga di alam akhirat selama-lamana. Masya Allah, untung amat.
tinggal kuari urang endek memilih, endek nguntungkeun awak urang, dek ngarugikeun awak urang, engke jaga dina poe kiamat lain kuari. Sapira duit samiliar Haji Pedi, sapira jabatan, isuk page-toge reng seureunan jabatan. Endek kumaha deui? Masa si kudu endek digadekeun agama ku gara-gara mempertahankan jabatan Haji Pendi? Masa si dek digadekeun agama gara-gara ieu teh duit nganukur samiliar? Sangsara hirup teh ya ku Allah dipertanyakan wa ma jannul ladina yaftaruna 'ala Allahil kadiba yaumal kiamah. Coba apakah ngarasa bakal aman gitu engke dina poe kiamat kuari hirup di dunia nanggahan ka Allah Subhanahu wa taala, nangtang ka Allah Subhanahu wa taala, kajeun tongton kuari sapira di dunia sanajan ngahinakeun deuleukeun ieu teh paeh sangsara bakal nanyana. Henteu kudu engke di poe kiamat sabenerna mah deuleukeun di ujungna bae ge, ujungna cawangapna kebal Haji Pendi. Ya Allah, cak nyana teh ya ieu tenang bae. Jabuktina aing teh ye ngahalalkeun barang haram melalui duit 100 juta. Jabuktina aing teh ngagencet Kiai Haji Pendi jantena naon ku ari teh ulah katipu lantaran sing ade ieu teh diistidraj ku Allah. Jelema kafir makin ieu teh naik, jelema anu heuy pohara luar biasa ngahina ka umat Islam, ngahina ka santri, ngahina ka ustad, ngahina ka kiai, ngahina ka para habaib. Tenang be, deuleukeun sing ada. Ieu keur diimhal ku Allah, ditanggohkeun ku Allah, dibere tenggang waktu ku Allah. Gerak ndek lumpat ka mana sia cak Allah. Bumi di luar daripada bumi aing. Kabeh di Indonesia, di Asia, di benua Asia, dek ke benua Eropa, dek ke benua Afrika, dek ke benua Amerika, bahkan dek datang ke benua antah berantah. Di mana tah benua antah berantah? Dek di benua mana pe? Aya eueuh sejengkal bumi, sejengkal tanah di luar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dek lumpat ke mana cak Allah? Sanajan boga kekuatan dek lumpat ke mana? Itu hanya diimhal, ditanggohkeun ku Allah, diberi tenggang waktu ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu bagian daripada karunia Allah. Allah masih menanggohkan bisi Haji Pendi dek taubat masih dibuka ku ari keneh Haji Pendi. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala ngabogaan karunia bagi manusia-manusia hartina be'ibhalihim wal in'am alaihim. Masih diberi tenggang waktu, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan eta teh sing ade diantep ku Allah ujungna malam untuk kembali ke Allah geura paeh deui bae. Ya Allah Gusti nu agung, sayang 1000 sayang. Sakieu geus dikupas dina ayat-ayat Al-Qur'an, sakieu geus diebrehkeun, sakieu geus dijelaskeun, tetep be anu ditutup mata hate nama teu daekeun bersyukur ka Gusti Allah malah nanggahan. Walakinna aktsarahum la yaskurun. Mayoritas manusia tetap tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri kada nikmat. Ieu nu paling berbahaya. Mantakan orang yuk sadarkan hati, mantakan dibuka ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ngebukakeun tentang hukum ieu teh ngajelaskeun tentang syariat supaya urang teh ieu berhazanah ilmiah. Yuk urang terus ngaji kana nya hukum sanggeusna urang boga ilmu, yuk sorot qalbu urang. Seuna caang ilmu melalui amaliyah ngagenclang caang, maka bakal aya kesadaran anu sangat luar biasa tunduk. Itulah hakikat melihat agung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lamun urang geus neuleuh kana maha agungna Allah, geus neuleuh kana maha kayana Allah, geus neuleuh kana maha beungharna Allah subhanahu wa ta'ala, neuleuh maha gagahna Allah subhanahu wa ta'ala, atuh eueuh kasieun saeutik, atuh moal aya kasieun teu sek ka Kiai Haji Pendi nu beunghar teh henteu. Lantaran deuk sakumaha beungharna Haji Pendi moal kuateun ngalawan beungharna Allah subhanahu wa ta'ala. Moal serab kana jabatan Haji Pendi sanajan dipunclok jabatan di alam dunia, moal kuateun ngalawan ieu luhurna Allah subhanahu wa ta'ala. Gagah Haji Pendi sakumaha si kagagahan Haji Pendi moal kuateun ngalawan maha gagahna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kakarak melalui tentara Allah saeutik doang dioyagkeun bumi emet mah sing jaroak luar biasa, sing jaroak. Masya Allah, sanajan mau pestol ge kuyup pestol ku eta mah atuh geus endek ngabedil saha, apa deuk ngabedil malaikat nu ngagoyangkeun bisa. Eueuh deui iwal ti urang tadarru ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak betapa luar biasa disinggung ku Allah ayat ieu, qad ja'atkum mau'ikum, iyalah geus datang mau izo artina ilmu, kemudian wasifaul lima fisudur, ieu masya Allah termasuk lentera kolbu hate seuna kacaangan melalui amaliyah torikoh tia. Ilmu saenggeusna ku urang diraih diamalkeun bakal kacaangan kolbu dengan enggeus kacaangan kolbu teh ya bakal kadeuleu agungna Allah subhanahu wa ta'ala, bakal kadeuleu maha beungharna Allah subhanahu wa ta'ala. Maka moal kabita sanajan dibere duit ge Haji Pendi, sebab jang naon masih tuh deuleu agungna Allah. Moal kabita dengan iming-iming jabatan Haji Pendi mun geus neuleuh kana maha agungna Allah subhanahu wa ta'ala, neuleuh ka maha kayana beungharna Allah, neuleuh kana maha gagahna Allah, seperti para tokoh-tokoh NU nu baraheula masya Allah lain batrak-batrak nu dideuleuh teh agungna Allah, agungna Allah, agungna Allah, maka teu pernah kabita ku nanaon baheula. Mudah-mudahan terus dibere kekuatan sampai ka ayeuna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh iya organisasi Islam di Indonesia mudah-mudahan kabeh diridhoi ku Allah subhanahu wa ta'ala, anu kabeh tujuanna demi tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ngajelaskeun ka umat ka urang nu barodoh mana nu halal mana nu haram tanpa tujuan pribadi, tanpa punya kepentingan organisasi dan tanpa punya kepentingan negara. Ieu mah hiji teh hukum ti Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun geus ditempokeun kabeh ku Allah, ye ke bakalna jadi waliun min auliyaillah, sang kekasih Allah anu ala in auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ke di ayat berikutna Allah bakal ngajelaskeun kekuatan para sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala nu teu sieunneun nya nama pae, teu sieunneun ditembak, teu sieunneun dipenjara, teu sieunneun dihina jeung sajabana hiji deui Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberi umat Islam kategeran, diberi ieu teh hidayah, diberi taufik sehingga orang benar-benar bisa ibadah dengan khusyuk ke Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kariduan Allah subhanahu wa ta'ala, diberkati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitab deui ulah pajareng geus